Sampurasun. Kunaon juga nu era kitu. Assalamualaikum. Tiasa tarik teh. Wujudna. Ieu teh tiasa Coba bisa nyaritanya ulah kacirik ya hampura ya di ada kali. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panginten wargi-wargi AKTV sareng Baraya Glodok Sunda tangtosna dina wengi ieu alhamdulillah tepang deui dina acara angin peuting. Anu sakumaha panginten acara angin peuting masihan penerangan atanapi ngaripiu menurut informasi sempat warga atanapi di mana lokasi tersebut seueur dina makhluk gaibna. Nu katawis panginten ku para naon teh dohir seueur ninggal dina kasat mata. Kakalarasan panginten alhamdulillah disarangan lagi ku Pak Ustad Haji Masih keneh. oke aya Pak Ustad Asep. Sehat Pak Ustad Asep? Alhamdulillah sehat. Pak Ustad Haji? Alhamdulillah masih fit. Masih fit ya. Kalarasan warga AKTV sareng Baraya angin peuting. Alhamdulillah rena ieu nu katawis dipengker kucing kuring aya tangkal ageng. Nah, numutkeun Pak Ustad ieu tangkal ageng ieu tangkal naon ieu? Ieu teh takatai ieu mah. Oh, Apa kan ieu teh? namina Teh ieu teh. Sebat teh ieu teh. Da kira tang ieu teh nami tangkalna teh ieu teh. Kan orang coba ke taroskeun Urang tangkal naon namanya. Terus diseged dengan tangkal kaya nu ageng ieu di paling garisin kuring teh eta aya nu disebat lapang bola, tapi namina teh lapang ajum nu katawan. Lapang ajum. Lapang ajum. Anu sakumaha kita sim kuring nadunan request atanapi komenan. Kalarasan seueur anu komen sawarna cobi di review di lapang bola lapang ajum disebatna. Kalarasan masih bertempatan di kawasan Cipatat tuh. Kawasan Raja Mandala. Oh, kawasan Sasak Raja Mandala. Alhamdulillah panginten rehna dina wengi ieu teh insyaallah Pak Ustad baris aya salah sahiji tokoh. Alhamdulillah. Anu insyaallah panginten baris masihan penerangan. Seluk beluk atanapi carita kapungkur nu disebat lapang ajum ieu. Soalna seueur sawarna wargi-wargi anu ngalangkung bohongi ya bahkan anu ge wengi ieu teh kan palikanan teh kan jalannya jalan ageng tapi teu aya nu ngalangkung sama sekali. Sepinya. Mohon tah. Sepi nu katawis ku abdi numutkeun Pak Ustad ieu soalna culang-cileung wae jigana teu sepi gitu. Sepi nurutkeun secara pandangan dohiriyah. Secara orang batinnya orangnya enak paitan nu ngajeng-jeng dina ieu waktu teh ngaraoskeun panjenengan kumaha aurana paitan orang kan tiasa ngaraoskeun antawisna panjenengan nu dipengkeureun urang enak di dieu oge ieu tos upami kumpul mah sanes kumpul gitu nya tos mulai penasaran gitu ya aya naon ieu aya kegiatan naon gitu lamun mah sami da malik Allah enten mulai penasaran kumaha pendapat angkat enak ninggal enak kayaan di dieu. Alhamdulillah nikmat Allah keharusan di ieu tempat nu namina lapang ajum ieu keharusan anu tadi nu disepak kula rame dina wengi mana pasti sepi jempling itu tapi di rawas-rawas itu asa teu jempling jadi seueur pisan kegiatan pa itu sapertos langkung ieu mah tiasa ngarokapkeun pagitan di dieu sepuh anu disepuhkeun di ieu Sepuh anu disepuhkeun di tempat panginten. Cobi tiasa ka Bapak Jono. Bapak Jono. Kawasan aya Pak Jono anu insyaallah panginten bari ngiring bingah dina wengi ieu tangtosna dina acara angin peuting. Mangga Pak Jono kapayeun. Waalaikumsalam. Ya tak ieu. Mawa. Pak Jono. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah dina wengi mah. Alhamdulillah panginten wargi-wargi AKTV Pak Jono ieu teh salah sahiji anu disepuhkeun di wewengkon. Nah, si Pak Jono sim kuring ngawag-wagtosna teh sim kuring sejatu maros. Seluk beluk atanapi carita kapangkerna nu disebat lapang ajum sawarna seueur pisan jalmi-jalmi anu ngalangkung ka dieu teh ningal makhluk-makhluk gaib kasat mata. Leres eta teh. Leres kumaha tah?
upami disebatkeun jalmi nu sok sompra da ai marangkali aya nama geuning di wartosan kitu kieu teh bohong percantana teh kana HP percantana teh upami anu teu sompra mah biasa teh aya upami sompra teh nya mangga wengi ayeuna ge upami bade sompra menyombongkan diri mangga abdi mah teu moal ngawega ngan kita ngawagar mau nya eta mah silakan. Siapa yang berani pegang api berarti mau panas ya itu aja. Pepeujeuh eta teh. Pepeujeuh sepuh. Karasan petan eta kita kumaha eta disebutkeun sasakala biga biasa jadi sasakala tanapi carita gitu. Wajarna petan sebutin nami lapang ajum. Gitu tah ieu teh ajum teh petan nami jami. Kumaha tah ieu teh hoyong terang itu caritana. Nami jami anu ngagaduhan tempatan di sarean. Terus sabara tahun kemudian terus teu aya terus ngeunaheun ku sana kudu mah kawasan ya ajum pangan di telah lapang ajum teh anu gaduhna gaduh lahan lapang bola ieu panggilnya tahun sabaraha Pak ngantunkeun nama wah lupa tahun sabaraha tos bahkan bapak oge teh can lahiran panggilnya waktu sarita pokoknya tertata ada pas tepang oke atas tepang malahnya nabi dilahirkan di tahun genep tilu pas kantosnya pas ada agung itu janten tahun 40-an lah 40-an tahun Pak Jono tadi memang anu ninggal kasat mata bahkan ninggal bungkul kana teh memang salah sama memang aya gitunya anu katos ninggal gitu tapi di garis bawahi di mana nu sompra sareng itu sompra panginnya pamena urangna merenang amisun bisa kebun teh katawis oge panginnya ayeuna sapertos ieu saruku logika abdinya abdi nuju calik tiba-tiba aya merangkali kalenjang ngalangkung teu punten teu naon budak saha eta tuh saur kasarna mah tapi papunten mangga gitu kan teu mungkin gitu da di dieu ge panginten upapi nipit amit ngalamenta enggak masalah. Mudah-mudahan Pak Jun kasepuhan dina wengi acara angin petingnya saja silaturahmi teh yen ngaripiu atau napi ngauniakeun bahwa alam gaib teh memang aya. Memang itu panginten simkuring saja silaturahmi sareng Pak Ustaz sareng Pak Atep teh saja hoyong silaturahmi sareng karuhun anu aya di wewengkon. Oke penginten matakan disebutkan acara angin peuting teh kasabat angin peuting mah ngahiliwir tiis nebak kana punuk teh matak muringkak bulu punuk cek paribasa teh penginten aya di penginten narasumber anu teh penginten anu di dieu anu warga penginten sapalina warga pami bade di ieu Pak Jum atur nuhun waktosna abdi saja panginten baris kahandap ngaripiu Pak Jum mohon atur nuhun waktosna pangintennya mangga sami-sami. Oke panginten wargi-wargi AKTV sareng baraya angin peuting. Oke panginten Pak Ustad simkuring mah ada tertarik ka palian ieu itu. Oh, mohon. Cobi aya naon sih di palian ieu teh? Karasan dia tina tihanggul anu nama ge ieu teh tos ngaros ngan urang emang ngelaras pisan enak namanya kieu naon asa katarik karena bangunan ieu gitu ka bangunan ieu karena bangunan saung ieu teh saung anu tebih ka ditu ka dieu ieu teh tebih ka ditu ka dieu karasan anu musim kuring enak katingal insyaallah ke urang danikeun karasan di dieu anu sering penampakan di dieu ya istri ieu istri tapi jigana hoyong diungkap itu hoyong kaungkap interaktif panginten. Mun hayang terasa kumaha? Teh jalan oge nya, jalan ieu teh jalan. Jalan oge anu katawis di kucing kuring paling kanan teh saurna teh aya bangunan kosong. Mun. Terus di wargi ieu teh lapang ajum ieu teh kalarasan dari jangkauan warga setempat teh memang lumayan tebihnya. Tebih ieu teh memang. Tapi paling mana Pak Karasan paling dieu bangunan kosong saung paitan dina itu kasan di payuna aya palong anu paitan bangunan dia tos dia enak pisan lah upami paitan kumaha teh ka rawat teh ka urus
Ieu jatuh sapertos biasa di istri anu sering di mojok oh jangan anu kakali ke polsek sering anu wujudna istri sering mojok di dia rasana ya interaksi oge naon anu meditasi ku polsek pertos orai nah ya itu mungkin salah satu aktivitas gaib lah. ya balong kosong lagi balongan cuman saya itu bangunan kosong di seberapa lagi ya kosong nanti diberikan mah Agustus kemarin mah ayah kan setahun tahun gatot kawin teman di sok iya gitunya kami siang sok di agak aktivitas jadi orang kepaling gitu ngerti kanggo iya nyebutkan Kang Asep ya kanggo aura mistisnya di kalian di pertos kumaha anu karaosan Kang Asep bisnisnya agak-agak negatif negatif banget negatif banget tapi anu katawis aya sosok naon wae tah sosoknya seueur di dia bahkan di kali dia pocong sadaya di kali dia kuntilanak sadaya mungkin ke gerombolan seueur di kali dia putra alit orang kali alit nah bahkan iya pisan iya tempat iya pisan karaos nama ya namanya aya magnet siga nama magnet negatifnya iya pisan di dia pisan itu pemi aya jalmi-jalmi teh tarikna ka dia tarik nanti ka dia buka ngadon enak nyuhan atau naon gitu tertarik jalmi-jalmi anu istirahat kumaha nya insyaallah mudah-mudahan biasa diwujudkeun sosokna eta anu entos tapi dia sebenarnya sosok negatif anu tos mulai kurang nyaman jadi ya waktu gitu kan alasan dia teh sabaraha grup ya sabaraha grup enak dia terus menuju yang eksis ya terus mulai rada eksis ya. Bapak terus palmi ngalih dia tapi urang di dia biasa pentan mah kemarin orang tadi eksis hoyong di lapang ajumna pentan insyaallah orang di cobian ke lapang di lapang orang cobian ngareview daya tariknya soalnya nu ketahui sama di Tihanggul anu sebetulnya kayak itu teh paling wetan daya tadi soalnya ada tadi orang paling gitu pengitanya orang cobian ke paling iya posisinya di tengah-tengah lapang bola pengitung Kemakan. Kumaha anu rasakeun sampai ka bisa punten ya di luar dugaan abdi nah, ternyata iya pintu alam oh paling ageng di dia mohon pintu pintunya di paling dia berarti itu posisi nanti orang teh di Tihanggul anu paling wetan anu katawis ku Kang Asep namanya supaya naon teh ngajendeun Kang Asep lari aya naon tah aya tarikan nu ageng pisan da kumargi ieu pintu alam gaib ya nanten danten ieu mah sanes ka punten-punten ka makhluk gaib punten-punten abi silaturahim ieu tempatna para siluman pintu Ustaz ngarawaskeun Hasan sosok anu paling dia anu jakung badag yang badag sosok genderuwo siluman ular oke
Ieu besar. Maksudnya rupi-rupi ieu makhlukna anu sapotong jalmi sapotong orai wujud harimau. Masih tetap kita dituturkan ku siluman-siluman anu wujudnya berubah-ubah. Upami secara peninggal orang dina keimanan orang ngeri. Upami ninggal dina wujudna alhamdulillah orang diwujudkan manusia sebagai makhluk anu paling sampurna. Oke Pak Ustadz, orang cobian nganggo mediator supaya biasa berinteraksi, biasa nguak penginten seluk-belukna carita kapangker anu aya di lapang ajum ieu. Soalna katawis nu ku Pak Ustadz panggil sareng Kang Asep seueur pisan makhluk-makhluk gaib anu di tempat panginten antawisna panginten katawis ku Pak Ustadz nembe sosok genderuwo, sosok naon deui harimau. Jadi kumaha pamain diputuskeun ayeuna melalui mediator. Amin insyaallah mudah-mudahan oge panginten di dina ieu waktu di dieu termasuk parabot atanapi naon at gaib gitu kan. Ieu seueur pisan di dieu. Mudah-mudahan wong ieu tiasa aya kenang-kenangan oge anu ti dieu kitu tiasa sanes bade nyanak hak anu sanes tapi imah mudah-mudahan diberikan kenang-kenangan ti dieu melalui mediator mudah-mudahan tiasa insyaallah. Kang Asep tiasa dipanggil kanggo mediator lah. Iman Kang Iman cobi masuk ka lebet. Kalarasan panginten wargi sareng barayageun penting yang disebut mediator teh Kang Iman deui. Kang Iman tapi dangak ieu sehat. Sehat jasmani sareng rohani. Alhamdulillah. Siap jadi mediator? Insyaallah siap. Pak Asep kita di kalitan sikapnya. Biasa tadi ulat sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sana. Bisa nyerios? Bisa ngomong. Ampura ya karya gaganya. Ampura ya. Bisa ngomong kan? Ngomongnya? Ngomong. Sampurasun? Sarang saya. Sarang saya. Anjak. Ya wujudna orai. Mohon wujudna orai. Karsa anu ngagegeh di dieu. Tos sabaraha lami ngagegeh di dieu? Lila. Anu di mana ieu linggihna? Di mana belah mana? Ieu wujudna siluman. Gitu ya. Anjeun lain Islam? Geus sabaraha puluh tahun? Sabaraha ratus tahun? Aya 1000. Hampura kula datang ka dieu sapara kaca ieu seja silaturahmi anu kahijina nepungkeun bahwa hayang ngabuktikeun bahwa gaib teh aya. Taku kituna banten dina ieu waktu alhamdulillah ieu Ki Sanca terus hadir ka ieu raga hampura anu kasuhun ieu rek naros kumaha ieu di patepatan teh sugan aya ojangan atau naonna di patepatan sehingga ieu patepatan teh jadi perkumpulan para makhluk halus gitu termasuk bangsa anjeun nyalira. Genah tempatna teh kajamah ku batur. Genah tempatna tara kajamah ku batur. Jarang. Di dia tiasa disesekeun babaturan ieu sosok-sosok naon nu ieu na. Loba. Arek teh gelan kabeh. Gelan kabeh.
tongaka ayeuna hoyong ngungkap heula ayeuna sajarah ieu lapang ketika bisa jadi ngeunah kieu teh rada fenomenal sajarah lapang Ajum teh hampura ieu ditaroskeun teh ditanyakeun teh ieu teh kumaha sajarah lapang Ajum ieu sajarah cerita lapang Ajum teh apa saha ari Abah Ajum teh teh apa Cet anu sok nemongan ka warga-warga eta saha? Saurna seueur warga nu ngalangkung ka dieu teh ninggal hal-hal anu loba babaturan kaula. Eta pangna tiasan ngawujudkeun nemongan ka para manusia teh eta pangna naon teh? Ngagoda. Para manusiana ngagoda. Kaula tugaskeun ngagoda. nah make jeung ngagoda Ngagoda. Ngagoda sakan sieun gitu. Celeman goreng HP-na. iya Iya tempat kaula dipake teu balik. tiasa Loba dipake Cina. Loba di. Nah, Seueur eta. loba. Di palihan mana kinu di anggo tempat ieu teh kotor. Anu bangunan kosong itu sanes. Salah sijina pangitan di dinya. matakan Iya ge loba di kebon. Di kebon ieu ge loba. Nah, Memang ieu ja tebih ka lebih kalemu ngalemur nya. Janten panginten tiasa kaum muda tiasa ngajalankeun kakotoran teh panginten di dieu. ai saha anu megang di dieu anu pamimpin anu megang di dieu di wongkon lapang Ajum ieu tadi anu tadi Udah di mana kota? wujudna maripat gitu. Eyang ieu teh eyang di dieu eyang teh cicing teh di juru belah ditu di juru belah kaler Nah, batur kaura loba di hadap. Nah, bangsana yang gericai loba. sabaning kunti Nah, pocong ipri loba. oh baik Nah, termasuk eyang sorangan nggak rilis. Nah, eta teh bisa mereka kekayaan cenanya Sarata kumaha cenah ya? sarata kumaha teh cenah yang bisa jadi beungat teh dikawin. Bangsaan ieu teh. Tapi aya para makhluk nu ka dieu. Loba. jeung atuh pangulamkeun ieu anu istrina ka dieu lengkapkeun ka dieu eyang hoyong ningal atau kumaha hoyong ngungkap si istrina gitu tapi hoyong silaturahim sareng si istrina ti basa kula ngomong ke silaturahim teh pangitan itu hayang sampurasun lah gitu tah biasa didongkapkeun ti golongan bangsa yang beta dia loba pan lima baturan ieu anu awena coba atuh pang manggilkeun Biasa ku eyang manginten. biasa apa yang dipanggilkeun ka dieu Sampurasun. Kunaon jiga nu era kitu? Assalamualaikum. Bisa cari ku. Tiasa tarik teh. Wujudna. Ieu teh tiasa tarik wujud orang. Coba bisa nyaritanya ulah ka cerik ya hampura ya di ada tadi. Allah Akbar. Coba. Sampurasun. Sareng saya. Sana mi teh. Si Dewi. Kunaon atuh ke jeung cerik? Hah? Ya tinggali. Oh, terasa peloba jelema. Terasa peloba jelema. Heeh, paria hayang nasi tapi tinggal ieu kana resep ieu mah.
Coba tuh tinggal ke resepnya. Coba tuh tinggali. Di mana itu lingnya teh Dewi teh? Di belah mana? Jembatan. Di jembatan. Jembatan iya. Di dieu nya di belah kali deket makamnya. Oh, segedenya. Lain cenah lamun dikawin bakal mereka kayaan ya, Han? Hah? Tergantung naon. Gantung kasep. Tergantung naon. Anu goreng moal. Tinggali ya kana rasep atuh udang ya. Tinggali atuh ka dieu. Jadi alhamdulillah orang tiasa berinteraksi sareng makhluk gaib namanya ieu kalabatkeun nyaeta Sri Dewi. Anu Sri Dewi, naon namanya teh Sri Dewi naon? Sri Dewi. Atuh cing jelas nyariosna. Cing jelas nyariosna pura. Allahu Akbar. Cing jelas nyariosna. Saha Sri Dewi naon? Sri Dewi hungkul. Pura ieu geus dieu onang enak ka dieu. Anu sok di jembatan poe. Anu sok di jembatan poe dieu. Tadi kalangan bagi teh. Sok nemongan nya wujud anjeun oray. Sok heureyan. Nah make jeung heureyan. Resep. Aya heureun. Sok di heureyan ngawujudkeun. Wujudna kumaha anjeun lamun ngawujud enak heureyan jalma. Wujud anjeun mangrupa wujud murni anjeun atawa wujud murni atau minah rupa? Hah? Murninya wujud oray anjeun. Geus atuh cing aya eta sugan aya papeujeuh sugan. Aya papeujeuh kana. Sugan aya papeujeuh ya kumaha ya? Yang abdi ya papeujeuh ya. Yang abdi sananya papeujeuh. Eksis itu di kamera ieu teh. Ini segitu gelis kawati-wati enak kabina-bina gini kan ieu. Ya. Yang kasadi dia erek dipilih. Hampura lebat deui. Milih aya anu pada lebat tapi aya hampura paintan ieu tiasa ngatur kali kumaha mediatorna ieu rada karunya ieu biasa karena paintan mohon. Atuh keluarnya aja nya hampura geus orang kadia hampura geus diganggu tapi kade ya ulah ngaganggu we ka manusia nya ulah ngaganggu manusia tapi ai manusia gangguan mah heeh ai manusia gangguan mah berhakna anu diganggu ku anya teh anu kurang imana kurang kekuatanana nya gitu tapi mudah-mudahan lamun anu kuat iman anjeun bisa teu ngaganggu anu kuat akidahna kuat agamana kuat anjeun moal ngaganggu jadi lain teu perlu merenya manusia nasieun ku bangsa anjeun teu perlu. Nah, itu taku kitu na bisa ngawujudkeun anjeun enak bisa hadir enak ka dieu hampura meureuh kuring geus ganggu tapi niat ka dieu pain teh ieu bahwa alam gaib teh aya taya ti golongan Ipri anu namina Sri Dewi. Aya tanya hampura pain teh ayeuna wayahna ieu kaluar tina ieu raga tu margi kawinnya ieu raga nya kaluar nya sok. Nuhun pisan tos tiasa ngiring espada atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cai itu. Kang. Istighfar. Istighfar. Cai itu. Nyarak cai itu, nyarak cai itu. Pokok dia setiap itu setiap puasa. Gimana? Hah? Segar. Allah Akbar. Namanya alhamdulillah pengen dua sosok anu wujudna Mohon ke Sanca sareng Sri Dewi. Sri Dewi. gimana naon diraoskeun namanya Aya gerbang paling di itu. Kabeh susuri. Seueur istri garulus. anu katawis ku Kang Iman teh aya gerbang terus di lebatna aya seueur istri nu gadelis saya teh nu katawis ku Kang Iman we Cuman nya sapotong orai sapotong jalan. masa potong orang potong Jadi itu ti golongan Ipri sebetulnya. Jadi golongan non anu disebut teh siluman, siluman.
Jadi di dia pengen ieu anu mengkol-mengkolkeun manusia anu kurang keimananana. Jadi geningan ayeuna di dia teh tepi ka ayeuna nyieun perbuatan-perbuatan anu goreng di tempat itu ieu jadi panyicingan. Jadi panyicingan para makhluk. Sehingga kitu kita salah mana ayeuna. Makhluk urang kadang-kadang nyalahkeun ka makhluk gaib, nyalahkeun enak aja. Ternyata salah orang-orang kene. Coba lamun urang dikuatan iman urang, dikanelan iman urang. Moal. Teu kudu urang anu teu perlu urang kusir anu ku makhluk. Teu kudu urang sirma tapi urang babararangan. Urang sasarangan sadaya sami makhluk gaib ge eta makhluk ciptaan Allah. Di mana kekuatan urang iman urang kuat, insyaallah urang moal kagoda ku hal-hal seperti itu. Kabar namanya oke tadi ya saur si Dewi biasa ngaganggu teh kanggo manusia anu imana memang itis banget ya. Kami imana anu kanal mah tadi gitu biasa sawarnanya biasa nanti sebatang ngaganggu atau napi nemongan begitu ya. Kang Asep naon nu dipetik angin peting dina wengi ieu? Alhamdulillah dina petikan angin peting ieu nu tadina tempat janten naon namina aya makhluk gaib atau napi notifikasian ku ternyata kasian mah tos aya dina diri urang masing-masing. Berarti kembali deui kumaha urangna menyikapina angin peting sakitu. Nah, panginten Pak Ustad, acara angin peting ieu urang cekapkeun deui ka dieu wae alhamdulillah panginten. Rasan bisa, Pak. Sampurasun. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, sayang sepuh. Hari dia ya. Kumaha damang sepuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Aduh hampura ieu dina penting ieu rame-rame kieu datang ka ieu patapatan sejak tadi hayang lain erek mengkolkeun imajak teh hayang nguatan imannya jalmi urang ngabuktikeun bahwa alam kitu ulah serba disalahkeun ka gaib manusia teh geuningan termasuk anu wujud manusana teh ieu eyang dina waktos ieu anu hadir panginten kana ieu sukma kana aya kana ieu raga saha ieu teh pangarsa teh nami hoyong ditarikeun nami. Biasa ya. Awak manami biasa. awak. Amin. Ya. Atuh nuhun pisan abdi panginten para kaca di tos dibimbing ayeuna ku eyang ayeuna di dieu hampura abdi teh bisa hanaon cek basa mah nyambut ka eyang secara iya tapi emah sejak nya ke silaturahmi we assalamualaikumna mudah-mudahan baitan dina acara mudah-mudahan arang jeung pasien keselamatan amin Allah subhanahu wa taala jeung nyuhunkeun wejanganana we keur urang sadayana keur makhluk sami-sami makhluk Allah ya urang nyuhunkeun wejanganana kumaha ieu ieu tempat sampai ka cikulasana fenomena ieu teh fenomenal gitu lapang aja teh kumaha ieu teh yang di dieu tempat-tempatan teh ya sakral ya olah dipakai tuh balik parasan pangitan aya sesepuhna di dieu anu di pesatan di tempat-tempatan pangitan tapaitan ieu tah wujud anu neme ieu anu ngawengku ti urang wewengkon ieu sadayana dugi ka dieu tah ieu anu lebat ka ieu sukma ieu itu anu ku salama urang syuting alhamdulillah selalu aya hadir atuh nuhun kana bimbingan eyang hapunten kasun panginten tiasa lungsur tina ieu raga kumaha insyaallah panginten wajangan teh eyang insyaallah mudah-mudahan ieu patapatan sabaran diungkap sapertos kieu mudah-mudahan teu aya deui kajahatan anu matak ngaruksak kana akhlak manusia dilawatin balik ku aranjeun mumule ieu tempat patempatan ku anjeun jangan anak incu aranjeun ka hareupeuna Hatur nuhun eyang kana wajanganna insyaallah mudah-mudahan kadangu ku sadayana aya dina waktos mudah-mudahan ieu kapayuna ieu tepat langkung sae deui di amana tiasa dirawat sareng dijagi hatur nuhun kana kado kapana panten itu tiasa eyang ieu teh aya waktos diseur pisan ieu teh parabot anu aya di dieu Leres memang leres eta ya aya kenang-kenangan panginten keur ieu keur ngabutoskeun bahwa anu kitu teh insyaallah aya biasa langsung ku eyang dipang
kau nangis colot anjing. Anjing. Berlaku anjing. Bisa mah. Aya hak Insyaallah aya bagian ranjun itu. atuh hatur nuhun karena kehadiranna itu insyaallah mudah-mudahan mungkin tiasa kaungkap kasep kanggo penarikan mudah-mudahan sing aya tahu kana-kana kitu Kak. Hatur nuhun kana kaungkapanana bisa bade ngeres. Eyang hatur nuhun parantos ngabimbing atan api tos ngerasakeun sejak naon sebenarnya teh silaturahim abdi tiasa sareng eyang memawi panginten ieu teh eyang tahanan teh. Eyang haji alhamdulillah panginten hatur nuhun. Oke panginten eyang bade lungsur nyalira mangga hatur nuhun. Hatur nuhun kana Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Auzubi kalimatil lahi tamatil. Auzubi kalimatil lahi. Allahu akbar. Taringkan. Taringkan. Datang serangan. Datang serangan. Udah. Allah. Teh cainya. Sulit tulikeun wae. Iman sehat iman sadar. Pas ini tadi anu itu kan aya nemu cai itu. Oke panginten warga kita awal TV sareng baraya angin peting. Insyaallah panginten angin peting dicakapeun deui tadi wae. Insyaallah panginten Pak Ustad bilih anu balik ditugikeun. Alhamdulillah Nu dipatik dina angin peting panggil. namanya kurang kasaksiani karasan di sepuh urang sadayana pengen dina ieu waktos mejagan erek usaha ieu alam dijaga ku urang-urang keneh. Lamun urang bisa ngajaga alam maka alam bakal ngajaga urang. Tapi lamun alam ieu diruksa maka alam bakal ngaruksa ka urang. Atuh ku kituna petikan dina acara angin peting ieu ngungkap sejarah atanapi misteri gaib di dia urang petik hasilna urang ala buahna hayu urang sami-sami ningkatkeun keimanan katapan ka Allah Subhanahu wa taala kumargi saukur iman jeung takwa anu bakal bisa nyanak kebahagiaan dunia sareng akhirat. Tak itu panginten sanes koma panginten nembe dipaduikeun ngomongan Pak Ustad mudah-mudahan sing aya mangpaatna dicanak anu saena dipikeun anu awona dina angin peting bengi. Insyaallah panginten kin tepang di dina acara anu sami dina tongtonan anu sami nyaeta acara angin peting dina waktos anu sami. Sikuring Kakak Ucil, Singkuring Ustad Haji, Kurim Iman Sang Asep baris pamit di payunan pamirsa KTV di Bumina Sewang-Sewangan. Akhir kata billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.